أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Sing ada ieu loba jasa ieu masalah ieu ciduh keur puasa teh keur puasa ta ciduh teh adi teureui sing ada aing ngaji baeun mantak urang ngaji bae nyaho ulah ieu mah ka masjid bawa tampolong tenden di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tanya ke orang mang ulang eta jiru bae teu meunang eta jang naon ciduna magrib jang buka engke. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah karim. Terakhir ialah anu teu batal kaasupan perkara kaasupan ain dunia kajero beuteung teu batal. Naon eta nu teu ngabatalkeun teh aya 7 rupa. Nomor kahiji poho sanajan sababaraha kali nginum jeung dahar ai pohoan mah teu batal. Nomor kedua bodoh ta eta sanajan sababaraha kali daharna jeung nginumna lantaran bodoh makdur teu batal. Nomor katilu dipaksa tita dahar tita nginum direjeng urang teh diasupan sangu diasupan roti cai kopi jeung sajabana teu batal. Nomor kaopatna jirian nirekin bima baina asnanihi wa qad ajazaan majhili uzrihi nerei cidu anu selalu ngalir disungut urang teu batal. Sing ada ieu loba jasa ieu masalah ieu ciduh keur puasa teh keur puasa ta ciduh teh adi teureui sing ada aing ngaji baeun mantak urang ngaji bae nyaho ulah ieu mah ka masjid bawa tampolong tenden di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tanya ke urang mang ulang eta jiru bae teu meunang eta jang naon ciduna magrib jang buka engke. Sing ada tak biasa bae kos urang teu puasa imah anu puasa kieu bae di bale budak tambah puasa imah mun dibere sataun modar ieu budak puasa sakumaha naon atuh biasa bae puasa mah ciduh nu aya di dieu teh diteureui masa asal ulah aya ceuhilan bae mun urang keur kieu teh aya nu nyesa di dieu teh ceuhil sagede poleca. Ah lumayan cakeun aya. Batal. Sing hade. Sing hade cehil matak bersihan sungut teh tah engke tinggal ciduhna biasa. Eta kula masuk aya seri jelema teu ngaji meureunnan. Allahu akbar. Salat. Pan ciduh tah diteureun henteu pangkunyana. Diciduhkeun henteu. Mun mau kampak di kampak wae budak ya. Atuh gaji sia teh ieu urang nu matak ngaji ge sing ade. Lepas bae biasa bae. Ulah ayo coh-cohan bae nyiduh. Mantak inget ka surah MZ bae. Puasa itu tidak ketahuan ibadah yang paling sembunyi. Hanya Allah yang tahu. MZ dia ceritanya. Tidak ada yang tahu. Kecuali cuma Allah saja yang tahu. Ibadah sholat kelihatan, ibadah zakat jelas cek MZ-nya, tapi puasa sangat tidak tahu, tidak ketahuan oleh siapa-siapa, hanya Allah saja yang tahu. Kecuali puasanya orang bodoh. Kita surah MZ eta almarhum, masya Allah hebatnya serta MZ. Bagaimana itu pakai kok puasa orang bodoh? Orang bodoh itu bisa mengetahui si A puasa, si B tidak puasa. Kok bisa begitu?
Si A mah nggak puasa. Emang kenapa? Nggak pernah ngeludah dia. Kalau ini puasa terus ini mah nih. Emang kenapa? Ludahnya banyak bener katanya. Cek MJT coba horenganan keur mual. Lain keur puasa horenganan keur henek. Pan ketelanjuran eta ngomong. Eta teh cek MJ tidak karena dia meludah berarti dia istimewa puasanya. Tidak, bohong itu. Setelah dicek ternyata tidak puasa dia, lagi sakit perut. Eta MJ hebatnya saya eta, masya Allah. Mun bisa dihudangkeun deui tulang MJ eta. Kita ceramah, eta aja salat ketahuan, zakat ketahuan cek MJ. Tapi satu-satunya puasa yang tidak diketahui oleh manusia hanya Allah yang satu adalah puasa. Kecuali puasanya orang bodoh. Eta aya bae MZ mah kos kitu ge deui. Kenapa itu? Iya, kalau banyak ngeludah berarti dia lagi puasa. Eta di kampung teh kos kitu pan, memotong polong. Oh, keur puasa. Makin banyak ngeludahnya berarti makin hebat puasanya. Sekian MZ bisa we. Masyaallah, MZ mah bisa ngaji, deui kiai teh hanjakal. Ku Gusti atuh geus kitu bae meureun dicabut umurna geus merenah di dinya meureun geus datang ka waktuna. Tapi ceramah-ceramahna sangat luar biasa dibanding jeung kiai-kiai nu sejen kurang ilmiah, tapi MZ mah sangat ilmiah diakui. Guru kula ge di Garut kanu sejen mah teu ngalem, tapi ka MZ ieu budak bisa ngaji bangona cak guru kula. Asal geus guru kula ngomong gitu beta hebat, ini budak bangunnya bisa ngaji, bener. Lantaran eta tah, naon gitu urayan-urayan yang menyentuh pas. Namunnya nanti asup Golkar mah teu bagus. Kan aju nyabut deui nya guys. Beres eta jadi tobat kan lagi. Enggak beres sekali di partai politik, enggak beres ternyata, enggak bisa diajak bener cak nyana eta. Mentak batur baik keluar ti urusan perpartaian kuari arah rasuk begon teh coba. Kiai mah kiai, anu lain kiai mah terus sekalian ka neraka masalah geus. Cuma nu kiai batur baik keluar nu nyahueun. Nu nyahueun di hareupeun kula ngomong gak beres kiai ternyata partai itu. Di dewan itu enggak beres cek nyana keluar lantaran teu beres. Saya dengan niat yang bagus untuk membawa manusia-manusia ke arah Al-Quran, ternyata nggak bisa, nggak beres lah, nyana keluar, orang kampung asuh. Karena orang kampung ku bego-bego teh ingat, nyana nu pinter keluar, masya Allah, masya Allah. Nomor kahiji kedua, mawasola ila jawabkan gubarotorikin. Lempang naik sepeda, naik motor, naik kendaraan, kemudian loba lebu arah rasuk ka irung kasungut katereuy teu batal. Kumaha cenah kiai mun calangap ai daek mah. Lah segera teh sugan lulumayanan aya sendok-sendokeun. Kebeneran di ditu aya nu keur ngurug. Nyana naik motor ha. Terei ku sia daek gua. Teu batal teh. Masyaallah. Mana deui mawasala ilaihi wa kana gurbata dakikin. Asup ka jero kemudian peledug dakik. Dakik teh aya awewe ngayak jang pikueheun. Naon tan sok diayakeunna? Tipung tarigu, ta eta teh aya peledugna, aya lebuna, aya kitu. Naon kekebulna? Ta eta kekebulna kana irung, kekebulna kana sungut, katereuy teu batal. Urang naik sepeda atau naik motor sore-sore kebeneran loba nu haliber lalir teh aro teh aya anu asup ka sungut lah asup ka jero teu batal. Aya anu asup deui hiji lah teu batal. Aya anu asup deui rombongan 5 teu batal. Artina ulah hese-hese teu batal henteu. Kecuali nyana naik sepeda atau motor arokna dikieukeun teh kuleungeun geus aya bangsa 20 bang disabualkeun batal.
Iya aya alfasusab yang syara fi bayani shaum syariah wa tariqah. Paham shaum syariah lamun urang maca dina Ihya, maca dina tukilan-tukilan nu sejen. Imam Ghazali ngajelaskeun pembagian puasa, aya puasa khusus, aya puasa umum, puasa khusus, puasa khusus. Kitulah caritaan Imam Ghazali jeung ahli-ahli sufi nu sejen, tapi Syekh Abdul Qadir beda. Ngabahas aya puasa syariat, aya puasa tarekat, aya puasa hakikat. Kitu tuan Syekh mah pembagianana. Puasa syariat sebab makna la ilaha illallah tilu cek tuan Syekh. Lamun makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah, puasana puasa syariat. Kos urang sapinah Riyad kos itu. Lamun geus ganti ku la ilaha illallah natea la maqsuda fil wujud illallah, tarekat berarti cara puasana kudu cara puasa tarekat. Lamun la ilaha illallah nanggeus la matluba fil wujud berarti puasana puasa hakikat. Urang pindah tina syariat kada tarekat teu meunang sapindah-pindah na kudu aya nu mindahkeun. Urang pindah tina tarekat kana hakikat teu meunang sapindah-pindah nah hayal tah mangarana kudu aya nu mindahkeun. Manta kudu aya perasaan ruhani anu khusus. Tak dijelaskeun lu tadi fa amma shaumus syariat ayam sakanil makulat wal masyrubat wa anil wiqa fin nahar. Nu tadi puasa syariat mah nahan dahar, nahan minum, nahan jimati berang. Eta puasa syariat nu tadi kurang dicaritakeun. Ai puasa tarekat bahwa ayam saka jami'al dhahi anil muharramat wal manahi waz zamaim misal udbi wa ghairi zahiran wa batinan lailan wa naharan. Puasa syariat urang geus ngajelaskeun tadi. Jelema teu dahar teu nginum muaqqat. Fa shaumus syariat muaqqatun. Aya waktuna ti mimiti pajar datang kasurupan non poe teu dahar teu nginum teu jima ngaranna puasa syariat. Ari mata mah biasa pake nonton TV. Ai ceuli mah biasa dicocokan make nu ka dieu teh naon tah ngaranna? Sia nyarawan biasa ngaranna. Lain boga deui meureun jualan ongko. Masyaallah. Eta puasa-puasa syariat. Puasa syariat mah dikhawatirkeun kana ditarimana. Khawatir kana asup kana kam min shaimin. Loba jasa jalema nu puasa tapi laisa lahu min syamihi puasana dadaonan ngan saukur lapar jeung dahaga doa. Iyalah puasa syariat. Di akhirat teh diberi ganjaran ku Gusti Allah. Begitu dipanggil Zainuddin maju. Ya. Sabaraha tahun mana hirup di dunia? 50. Pernah ngalaksanakeun puasa? Pernah. Kumaha bade puasa? Teu dahar, teu nginum, teu jima, teu beurang. Peuting. Hampir unggal peuting. Eta sia ti beurang lapar. Dahaga. Ai mata sok dikamanakeun eta dula-duluna ai beurang. Citra. Ceuli. Didengekeun, disidang, diintegrasi ieu teh ceuli mata ternyata horenganan dipake neuleuh TV, neuleuh awewe, ceuli kitu keneh. Ieu mah sakumaha cak Nabi aing kamin shaimin. Aing moal ngaganjar ka sia puasa kos kitu mah ngajabrag puasa nu kos kitu mah. Lamun urang geus dikitukeun ke jaga di akhirat isin ka bina-bina. Masyaallah. Tapaan tina dahar, pan ieu puasa teh ngosongan beuteung tina kadaharan, ngosongan beuteung tina inuman, ngosongan beuteung, ngosongan zakar tina jima, kosongkeun mata, kosongkeun ceuli tina maksiat. Kosongkeun riaboh hartina tapa urang teu dahar teu nginum teu jima napaan beuteung jeung zakar mantak naon mata sabulan tapaan
mantak naon ceuli sabulan tapaan, mantak naon leungeun tapaan, sungut tapaan. Tah ieu lamun geus bisa kadinya urang ngalengkah sanajan henteu puasa thariqah tapi urang semi thariqah. Semi ngaranna. Sebab urang make la ilaha illallah na tetep lama budak tapi urang prak-prakanana indah jasa make aturan-aturan batin. Kumaha emang puasa thariqah? Nahan sakabeh anggahota tina nu diharamkeun jeung tina nu dilarangkeun, nu tina larangan-larangan jeung celaan-celaan, jero batinna matana akur, ketika neuleuh haram cak batin haram tamah, ketika ngadengekeun anu haram-haram cak batin haram tamah, akur jasa zahiran wa batinan. Ulah aya ujub, ulah aya riya, ulah aya takabur, ulah aya hubul jah, hubul sumah. Pas tah lamun puasa zahir mah muakkad, puasa batin mah goer muakkad. Wa shaumut thariqah mu'abbadun fi jami'i umrihi. Puasa thariqah mah terus bae. Di samping di jero bulan Ramadan berang jeung peuting terus datang ke bulan Syawal sampai paeh bae terus dijaga bener-bener. Sebab nyana geus ikrar lamun urang geus norekat geus pindah ngamaknaan la ilaha illallah kula maksuda di jero hate keretegeun ka Gusti Allah, Gusti moal aya pagaweanna naon iwati ngagus ngahidmat bae abdi maka Gusti ngabakti, mata dek dikagustikeun, ceuli dek dikagustikeun, irung dek dikagustikeun, sungut dek dikagustikeun, beteng abdi leungeun suku kabeh ka kolbu abdi dek dikagustikeun, moal aya anu teu ka Gusti abdi mah ande kata tani lagi ieu hasilna dek dikagustikeun, ande kata abdi berpartai, ande kata abdi berekonomi, ande kata abdi berpolitik, eta berpolitik dek dikagustikeun abdi mah semata-mata neangan ridho Gusti. Abdi berbudaya dek dikagustikeun, hayang menang ridho Gusti kabeh ketika bisa teruskeun, ketika teu bisa eureun. Lamun aya jelema puasana puasa thariqah, kemudian manehanana bisa ngalaksanakeunana, berarti puasana mulus. Lamun aya jelema puasa berthariqah, tapi prak-prakanana puasana puasa syariat. Thariqahna berarti thariqah lain thariqah supi, thariqah sapi. Thariqah sapi tah mah kitu. Di sejadah teh ai la ilaha illallah na make la ilaha illallah ahli batin, tapi ai prak-prakan puasana prak-prakan ahli syariat. Nah iyalah bakal engke ditanya nyan. Ditanya lamun di syariat bae. Tah kuari nu thariqah mah eta tadi mata dijaga, ceuli dijaga, kolbu ge dijaga. Nah ieu mah terus bae sangkilang lain di bulan Ramadan ge kitu bae terus. Ngamantak cek Tuan Syah Abdul Qadir jelema nyaritakeun Lailatul Qadar eta pangbubunga ti Gusti Allah. Lailatul Qadar teh kapan nyinggapkeun hijab teh disingkapkeun sehingga kadeuleuh hakiki eta ngaranna Lailatul Qadar. Allah mere di bulan Ramadan bagi jelema nu dibukakeun hijab geus deukeut ka Gusti Allah, nu puasana bebeneran, nu puasana teu bebeneran mah teu ceuli cak jana kudu menang Lailatul Qadar. Ai lain nu dipuri maka deuleu pingpingna. Aya ge eta budak puri, waduh budak masyaallah kunaon aing manggil Lailatul Qadar di mana? Di Puri. Kumaha nyingkap putih. Waduh mata aing hampir teu kuat neuleuh sinar, sial teh coba eta. Sinar jurig beureun tah mah. Cenah cak kiai cenah Lailatul Qadar teh pan dibukakeun hijab hahalang kabuka eta ge kahalang kabuka. Mangga ngobrol jeung urang Cikupa mah kitu bae teu beres. Jadi hahalang teh dibuka atuh teu kudu di Lailatul Qadar mah cek Tuan Syah Abdul Qadir lain di bulan Ramadan bae, di bulan Syawal, di bulan Hafid. Jakula mah terus-terusan manggih Lailatul Qadar. Hijab dibukakeun bae cek Tuan Syah Abdul Qadir teh kula mah geus datang ka hakikat pan dibuka. Nah ieu urang lamun hayang menang Lailatul Qadar lain ngintip cara ngintip si mbak keur mandi lain. Emang kumaha kitu ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di masjid, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di haram, ngintip Lailatul Qadar mah teu kudu di mushola.
di imah, di kamar, di mushola, di mana baik kadeketan diri urang jeung Gusti Allah sehingga urang teh bener-bener deket. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dibukakeun hahalang kadeuleuh breh we. Wih, jeung gede taguha. Masya Allah, hijab dibukakeun. Lailatul Qadar Gusti. Babari sebenarnya yang menangkeun Lailatul Qadar we. Kieu Gusti abdi mah hayang menang Lailatul Qadar amat di bulan ieu moal menang, datang ka jujug gelar ge moal menang. Moal menang wani sumpah kula mata lamun aya jelema hayang menang Lailatul Qadar moal menang sebab naon kahijab ku hayang. Ilmu batin mah kos kitu. Kahijab ku hayang geus cenah salat tah hayang eta lain ka Allah. Zikirna hayang eta lain ka Allah moal bisa kajen ku kumaha ge. Eta nyana teh kahijab ku kahayang. Kudu kumaha tuh leungitkeun ka hayang abdi nu Gusti Lailatul Qadar nu Gusti teu pantes abdi mah dibela Lailatul Qadar ku Gusti. Cak Gusti emang teu pantes ya mah. Atuh teu bae deuk pantes iman teh jemaah nya Lailatul Qadar bisa dipake bari nonton TV jeung moal. Moal kajen ku kumaha ge jauh jeung Gusti teh jauh. Moal bisa. Dua tak bisa tak nu hayang jasa moal bisa kahijab ku hayang anu pasrah jasa ka Gusti bari manehanana teu ngalaksanakeun aturanana moal sarua bae kudu kumaha tuh ulah dihayang-hayang Lailatul Qadar mah sebab datang nage kaget Lailatul Qadar mah datang nage kaget urang keur tengah bae teh urang teh ibadah ka Gusti tawadu abdi ibadah ka Gusti teh hayang nanaon abdi mah ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun tah tengetkeun tah sing ade ngalaksanakeun ngarasakeun ibadah nu keur dilaksanakeun eta anugerah buat di dinya aya Lailatul Qadar karti teh saja tuh henteu keneh baheran aing mah atuh aing can ka harti ieu kieu keur carita supaya menang kan supaya menang ieu geus dihayang-hayang moal. Cara tadi Gusti abdi baja moal meunang meureun potongan abdi moal bae tetep. Moal jasa tamang geus. Kudu kumaha atuh kieu? Awas perhatikeun supaya menang atuh moal rea. Hese ngomong jeung sia ieu. Atuh baca mah tara nonton TV bae HP dibawa moal bisa. Moal ieu mah keur carita supaya rada bagus bae. Bersihan tobat nus kukula sok dicaritakeun teh mata 70 astagfirullahalazim wa atubu ilaih mata tah Gusti meureun ieu mata abdi yeuh loba jasa dedeuleuan anu komo nu dihaja nu tengah aja mah komo Gusti hampura 70 tajang mata celi 70 irung 70, sungut 70, beteng 70, dubur 70, kubul 70, suku 70, leungeun 70, kolbu 70. Sipara. Jadi tenang, urang teh tenang. Eta can bisa tah menang Lailatul Qadar moal kajen ku kumaha. Urang kos kitu teh hayang menang Lailatul Qadar moal kahijab ku hayang. Encah. Tadaru Gusti abdi mah ieu Gusti eueuh nu dipake ka hayang iwalti Gusti bae. Eueuh iwalti ridho Gusti abdi nu mantak puasa ge nuturkeun parentah Gusti. Abdi ieu nu mantak di masjid tarawih nuturkeun parentah Gusti nyangakeun sakieu bisana abdi mah. Tawadu tadi hareupeun Gusti. Tawadu tah. Tapi pikiranna tetep bae ka Lailatul Qadar moal bae. Moal bae teu meunang dihayalkeun kos kitu Lailatul Qadar mah moal bae sia boga kahayang can pantes kos kieu. Can pantes potongan sia dibere Lailatul Qadar. Atuh kos nabi dibere wahyu pantes, kos wali dibere karomah pantes, kos ulama dibere maunah pantes, atuh maneh mah paling pantes mah onah. Lempengkeun. Geus urang tadoru ka Gusti. Ieu batin perjalananna ieu. Kicep abdi nang Gusti, denge abdi nang Gusti. Naon anu kadenge eta teh suara ti Gusti.
kadeleku abdi makhluk-makhluk Gusti abdi neule bisa ku Gusti didele ke lempang ku Gusti mulai rada bagus urang wudu ye dek salat maghrib ngalauna wudu gitu wudu sugan we ku bagus ye mangke penting menang Lailatul Qadar moal kajen ting kiai gede udang-udangna moal da dijamin janggotna cenah panjang tambahan deui 2 meter moal bae kajen kuku teu bisa diintip kitu Lailatul Qadar teu bisa bae kajen kuku mah mantak nu ngarintip Lailatul Qadar cenah di haram TK atau mah kos haram mah mulia Baitullah mulia moal bisa kudu kumaha tuh balikan deui mulai kuari karasa rasa iya abdi bisa wudu teh ku Gusti karasa jasa ieu abdi bisa wudu batur mah loba nu henteu dibere bisa ngarawudu ngarasakeun bisa wudu urang teh bisa ngalaksanakeun wudu diparentah ku Gusti eta geus mulai tah deuk dalareut ka Lailatul Qadar sing ada tah eta hese sakarang hese asa komo nu tadi ngadaruduk mah hese asup hese kahalangan ku tempe 2 pan tempena gitu hese jadi ngarasakeun ieu bae ge teu kudu dibere Lailatul Qadar Gusti abdi teu kudu abdi geus dibere bisa ngalawudu ge ieu anugerah ti Gusti ya Allah mantap kalawuduna moal aya nu cepet angel amat tentang ngalawudu tapi lain obrot cai naon ngarasakeun nikmatna dibere anugerah bisa wudu eta geus Lailatul Qadar eta geus min jublati Lailatul Qadar tetis komo make CS aduh insyaallah awas batin we se ieu sakalian supaya urang nyongsrong tapi jauh tapi deket tapi asa deket asa jauh hayang tapi praktekna teu bisa urang ngalawudu moal aya jelema anu deket ka Allah wuduna eta mah wudu ka kitu teu beres terus Allahu Akbar beres mal bisa tambah kos gitu mah teu kudu guru tamah salat kos gitu wudu kos gitu mah mal bisa wudu teh ngarasakeun bahwa diri ieu keur dipraktekkeun wudu ku Gusti balik deui sing hade awalan di awalat ulang hayalkeun Lailatul Qadar ulang hayalkeun salat ulang ngahayalkeun wudu bae heula lain ngahayalkeun ngarasakeun dibere bisa ngalawudu ku Gusti Allah geus aya ilmu urang bekal waktu urang keur ngaji di guru cara wudu nu rapih 3 kali dirasakeun ku urang bakal nikmat teu kudu dina bulan Ramadan mulai balik ieu bae ge heula balik ngaji gegeran ka ieu mah kukumbah beres ngalawudu hes sapawajikan kaji kerek na para amat aing menang Lailatul Qadar alikan deui milih pasti wuduna ge madep kiblat inget urang teh dibawa ku ilmu syariat eta narik urang mawa urang mun urang teu akur jeung syariat teh perasaan asa cangcaya perasaan teh asa naon kitu ngaranna boga hutang dititah ieu teh madep kiblat usaha ilmu urang teh mawa urang sigana urang hirup teh kumaha kahayang urang setelah boga ilmu mah horeng urang dibawa ku ilmu urang teh dikondisikeun ku syariatna menang ti Allah ngomong doang teh ku ilmu padahal mah ku Allah ngan melalui syariat urang ngaji sanggeus teh urang boga ilmu dibawa urang ku ilmu urang kudu madep kiblat nang ilmu Allah hakikatna 3 kali ku ilmu Allah teteh hakikat ngan encan boga rasa kakarak make syariat bae teh kabeungeut 3 kali
tenang ngala wuduna kuari boga rasa ieu wudu ieu teh anugerah ti Allah ngarasakeun bisa wudu bahwa urang teh lain urang nu wudu ku Allah dibabawa ku ilmu syariat ngaranna teu karasa na ngaji teh satahun kuari dipake di jero bulan Ramadan terek ngahayalkeun Lailatul Qadar terek ngahayalkeun salat ngahayalkeun teh lain ngahayalkeun ngarasakeun wudu beres wudu salat Gusti ieu salat abdi mah endek ngarasakeun salat bae ulah pikiran Lailatul Qadar ulah lamun urang nyongsrong ka Lailatul Qadar salatna ge rusak surat lagi rusak ya Lailatul Qadar mangke urang keur diuk kadang-kadang keur nangtung kaget urang nage kaget engke ge kaget jelema teh lain di dieu bae nu meunang Lailatul Qadar keur tawaf keur sa'i aya jelema keur tawaf perasaan aya di mana kaget cak jadi ini di mana ieu teu boga perasaan hayang meunang Lailatul Qadar nu keur ngintip Lailatul Qadar mah kahijab ku hayang ketika nyana ngarasakeun tawaf aya di mana ketika nyana ngarasakeun sa'i anugerah ti Gusti sa'i boga tanaga sakieu henteu dipaksakeun lamun memang ieu tanagana gede rada cepet mun tanagana leutik rada kendor tanagana ieu leutik asa kendor henteu ngarasula ka Gusti keur ngarasakeun menikmati sa'i teng aya di mana engkena kitu kene tataraweh urang teh ge lamun taraweh kos kitu Allahu akbar keur ngarasakeun taraweh masyaallah batur sujudnya nangtung bae nundutan sebeteuy sararial jas orang menang Lailatul Qadar teh kos kitu cekeun kunaon hees aing keur taraweh ulah ngahayalkeun hayang memenang tapi lain dihayal praktekna batin dibukakeun hijab ketika urang deukeut jeung Gusti Allah Tuhan Syabdul Qadir jaritakeun lain di bulan Ramadan bae Lailatul Qadar mah di luar Ramadan ngemantak awalan heula di bulan Rajab di bulan Rawah coba geus deukeut encan jeung Gusti Allah ngan Allah ngajangjikeun bae eta mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min Allah mere ka jelema umum dibere asal sia deukeut jeung aing ngan cara salah sahiji cara ti Tuan Syekh nu kukula dicaritakeun nu geus ditajribah dicoba ku para murid-muridna sok meunang ulah ngahayalkeun ulah hayang nyaho urang aya Lailatul Qadar di bulan Ramadan rasakeun ibadah nu ku urang keur dilaksanakeun eta teh sebagai anugerah urang mun wudu nikmat jasa ieu dibere ku Gusti ngala wudu batur mah jem sakieu keur nongton TV aing mah wudu ieu gerak nang Allah ieu tah ngarasakeun wudu mulai awalan Lailatul Qadar geus deukeut tah hijab geus mulai pret ketika urang salat ngarasakeun salat bae babacaan eta salat wayah subhana rabbiyal azim nikmati wayah nangtung nikmati wayah Fatihah nikmati ulah huyal hayal nanaon nikmati babacaan eta teh menghadap ka Allah teh eta nu paling istimewa naon anu dirangkum dina salat eta babacaan paranti menghadap ke Allah teu kudu dihuyal dihayal nikmati babacaan eta ketika Fatihah ketika surat-surat ketika ruku-ruku nikmati geura hijab bakal ngurangan deh tret sapoe 2 poe 3 poe geus rada eueuh tinggal salemar deui hijab pake nonton film kandel deui hijab isuk nonton main bola ulangan Eropa nu kamari wah Spanyol mantep jasa ya hanggeus atuh hijab beuki kandal di bae halo bebeja ka pamajikan kamari mah ngeunaheun ibadah kuari mana leubeung cia nu ngeunaheun ja atuh ka atuh hayang Lailatul Qadar mah teu kudu SS ya atuh kula bae atuh geura nang karak atuh sia emang jurusanna siapa kadinya bae batutan meujeuhna meureun dibere Lailatul Qadar iyalah praktekna seperti kitu balikan deui supaya urang kabehan sanajan dihenteu teh rindu ka Lailatul Qadar tapi dihayang-hayang ku urang teu bisa kahijab ku hayang dihayal-hayal kahijab ku hayal lain kitu nikmati anugerah ibadah urang wudu nikmati duh ieu anugerah ti Gusti
fadl Allah wudu teu sambaran gade jasa ganjaran ketika orang sholat fadl Allah ketika orang puasa ya Allah ya Rabbi loba nu gagah teu puasa abdi mah ku Gusti keur dipuasakeun nikmati coba puasa makin lapar makin gede ganjaran makin dahaga makin gede ganjaran makin bau makin seungit cak Allah cak urang mah makin beuki toke mah bau toke bau kadal hiji puasa syariat nu tadi dicaritakeun teu dahar teu nginum make waktu ti magrib ti pajar datang ke magrib puasa torikot di samping nu tadi torikoh mah seluruh anggota ieu dijaga berikut ulah aya penyakit batinan ieu mah waktuna terus nah menang ti mana Tuhan Syekh eta ngalaksanakeun kitu lantaran cek Kangjeng Nabi tadi engke urang kila bakal ditanya jaga jawabanana engke ku jawaban Kangjeng kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimin loba jasa jelema anu puasa padahal hakikatna mah horeng teu puasa loba jasa anu batal magrib horenganan puasa bae ieu bahasa Tuhan Syekh nu mentak kukula dibaca lantaran kamari tas di Baghdad cekolot baheula Baghdad terus ya uli maka itu ke Baghdad teh balikan deui kamin shaimin muftirin wa kamin muftirin shaimin ya Allah loba jasa jelema anu puasa hakikatna mah horeng teu puasa teu ganjaran berarti loba jasa jelema nu buka di waktu magrib horenganan henteu buka puasa bae kadeleuna ku urang dahar kadeleuna nginum eta si kiai eta si tetangga eta si tokoh eta si ustad horeng hakikatna mah puasa bae lantaran nyana puasana puasa toriko syariat mah batal tapi torekatna mah teu batal sebab terus bae dijaga puasa syariatna mah ngabatalan nyana dahar nginum tapi setelah eta teu dibatalkeun dedeleuan mata ceuli irung kabeh dijaga puasana buki mantep jasa beurang jeung peuting ieu istimewa jasa teh jelema nu kos kitu tah terus bae berarti puasa teh masyaallah yamsiku Allahu anil manahi wa idza innas bil jawari mantak ieu teh keur ngarealisasikeun bahasa Gusti as-saumul li wa ana ajzi bihi puasa teh nu kaula ulah sakahayang sia wa ana ajzi bihi kaula bakal ngabales ka anjeun tapi puasa nu mana anu bener-bener ka as-saumu li puasa mah nu aing kunaon atuh batak teh dikaingkeun as-saumu li kunaon atuh ceuli teh dikaingkeun as-saumu li kunaon sungut teh dikaingkeun as-saumu li kunaon leunggeut teh dikaingkeun as-saumu mah li puasa nu aing kunaon hate sia teh dikaingkeun tah puasa tarekat mah lamun aya jelema puasa tarekat kemudian matana dipake maksiat batal puasa aya jelema puasa geus aya di kalangan tarekat ceuli dipake ngadengekeun musik atawa ngomongkeun batur batal puasana nu mantak cak guru saha jelemana kuari nu bisa norekat pi jelemaana nu mantak ulah sok haju hambur-hambur asa aing tarekat horenganan di jero nama lain tarekat deuk ngalobakeun ngerekrut dana horeng tarekat horeng langit biru ulan ku sebab sia-sieun ka aing sehingga boga tindakan kitu geus bae ku aing dihampura sia geus moal dikanarakakeun dikasagakeun bae geus ku aing Gusti nun jasa tuh abdi ieu di ka sorga ku sebab naon boga kayakinan sia jeung sia-sieun ka aing tuh jadi urang lamun sieun ka Allah nyaan sieunna dihampura ku Gusti Allah nu mantak jelema lamun nonton main bola bae eta mah teu sieun ka Allah belum tama kecuali nyana cara tadi ben tadi belum diaur-aur geus cek ulama kuari mah deuk bajidor bae maling bae korupsi bae zina bae los engke wasiat bae ka pamajikan aing mah pangmeuleumkeun bae ngadengekeun surah Ki Uci kamari
Awe aing di akhirat teh disiksa. Oh guys, dilaksanakeun tungtungna di dunia di belum, di akhirat dikerbekeun di neraka. Tungtungna disiksa dunia akhirat. Maksudna mah yakin lah, boga kayakinan anu pohara ka Gusti Allah. Ieu mah cerita gampangeun Allah mah. Dikumpulkan lebu-lebu nungus edi mamana ge dihijikeun dijadikeun urang deh. Masya Allah. Atuh tadi dage urang cai mani. Tadi dage urang cai mani. Cai mani mah atuh lamun dikeluarkeun ti peuting haju dikagelaskeun isuk-isuk haju ku urang pake sarapan ja embung. Sanu daek nyeruput cai mani. Gila nu aya. Tapi kan dibentukkan ku Gusti Allah nu gagah jadi Mike Tyson, jadi Muhammad Ali, jadi Norton. Jadi pemain bola, jadi Kempes, Ronaldo jeung sajabana. Pohara tuh. Jadi politikus, Jimmy Carter, jadi George Bush, jadi Pak Harto, jadi Idi Amin. Apa pohara aja saya teh jelema masyaallah. Di samping nu bararagus para nabi, para rasul. Keun tabah jelema-jelema anu geus dilalur urang kuari anu di pasar gaweana eta cai mani, anu di kantor eta cai mani, eta kos kitu nu kuari jadi bupati emang bupati lain cai mani cepedut, anu kuari jadi dandim cai mani, eta teh kos kitu teh nu kuari jadi raja Jokowi cai mani ambelan ku sia Ahok atuh cai mani sia cai mani bedegul teuing si cai mani. Maha kawasa Allah tina cai mani jadi urang, jadi lalaki, jadi awewe. Masya Allah. Aya nu geulis, aya nu jore, aya nu kasep, aya nu jore. Cai mani kan kabeh ge. Engke bakal dikebalikeun ku Gusti Allah. Sianang jin aing tina cai mani, ku aing dijadikeun manusia. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Innal abrara yushubuna. Terus dan selanjutnya. Tina nutfatin amsyaj, cai mani lalaki jeung sperma opum awewe dihijikeun. Selama 9 bulan nyana di jero rahim borosot keluar jadi si Juned. Kan? Hari urang cai mani urang. Masya Allah, dak kudu ingat aing cai mani jadi kieu nang Allah engke bakal ka Allah. Urang tuturkeun aturan Allah tuh ulah sok sambarangan. Bakal bali ka Allah. Aslina urang mah lain nu dikadeuleu ieu lain. Aslina manusia mah roh anu diciptakeun ku Allah leuwih awal di alam roh. Awak urang mah ieu mah taneuh menang yeut tina turab minha khalaqnakum ti taneuh aing nyieun sia. Wa fiha nu'idukum aing bakal ngabalikeun deui ka taneuh. Ti taneuh ka taneuh. Taneuh urang kasep tinggal kasep kubur, jore tinggal jore kubur, gelis tinggal gelis kubur, nu jore mah geus hirup kene ge kubur bae. Presiden kubur bae mah KPRT mah geus hirup-hirup kubur abak. Kubur bae kabeh. Tina taneuh balik kana taneuh. Ai anu roh, ai aslina manusia roh. Roh aslina mah urang. Awak mah tina taneuh dibalikeun ka taneuh kubur. Macam-macam kuburana. Aya anu dina beuteung buaya, beuteung maung, beuteung gajah, macam-macam. Aya anu di Padang, bek dibalikeun ribuan manusia ku ari. Teu puguh. Kena tsunami wallahu alam di mana ragag di kapal das jadi abu kabeh tinya eta mah sapira awak min turabin ila turabin aslina manusia roh berhadapan langsung jin Allah roh ketika orang maut
cirina ketika orang paeh keluar roh awak geus teu disebut jelema deui mayit ngaranna janazah ngaranna bangke ngaranna dek dikamanakeun mayitna dek dikamanakeun janazahna dek dikubur di mana bangkena bangke urang aslina roh urang manusia mah roh anehna jelema kunaon ngurusan awak bae nu bakal dikubur roh tepatnya diurusan bloon jelema ketika jadi pejabat jana ngurusan awak bae di kantor kaimah ngurusana duit sakadar jang beuteung dahar hinum poka salat roh aslina jelema ketika jana paeh dikubur bupati tinggal bupati gubernur tinggal gubernur jenderal tinggal jenderal presiden raja tinggal raja roh nu berhadapan jeung Gusti Allah kunaon sia teu pernah urusan roh nu bakal babalik ka Allah tah kagoblogan jelema teh di dieu ngaji teu daek roh gering roh teh gering awak mah kadaharanana sang daging minum jang awak kurang sehat ya be komplek ayo sia aya koreng-koreng panasilin babari teh bakos kitu bah tuh ayo urusan bae awak ayo urusan Gusti awak unggal pati hudang ka HS ka hudang deui urusan awak malulu anu engkena bakal dikubur nyawa zarah nyawa eueuh ke urang geus paeh mah roh urang kunaon teu diurusan teu dikenalkeun ka Gusti Allah diajakan ngaji harare sejasa cak Allah ieu haram ditabrak bae cak Allah ieu ulah ditabrak bae cak Allah ieu mah ulah atuh ditabrak bae cak Allah ieu pagawe henteu ieu atuh kerjakeun henteu roh ngejerit di jero awak urang teu diurusan cie emang kumaha gitu nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh kena yakin ka Allah hujan-hujan ge daratan urang teh keur ngurusan roh kedangeun lintuh roh urang aya nu di luar mah nya roh diurusan nya awak diurusan lahiron wa batinan nya nama eta